Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abdi Fitri Amanda Firdaus di kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 9 Tambun Selatan. Dina video ieu Abdi bade ngabahas ulasan film nu judulna A Quiet Place Part Kadua. How happened? A bomb, I think. I don't know why you came all the way up here. There's nothing left. There are people out there. People worth saving. Most people had finally given up hope. Young men. Ieu mangrupikeun esi nu bade dibahas dina video ieu. Nu kahiji nyaeta aya identitas film, kadua sinopsis film, ketiga aktor jeung aktris, kaempat kaleuwihan film, kalima kalemahan film, jeung keenam kacindekan. Film A Quiet Place Part Kadua nyaeta film horor fiksi ilmiah anu disutradarai ku John Krasinski sarta mangrupakeun sekuel atawa tuluyan tina film A Quiet Place tahun 2018. Film ieu dirilis nalika COVID-19 narajang dunya. Tapi film ieu junun ngahontar rating anu luhur. Film ieu nampi rating 7,2 dina web IMDb. Salanjutna di handap ieu identitas film. Nu pertama judul film A Quiet Place Part Kadua. Sutradara John Krasinski, produser Michael Bay, Andre Font, Brad Fuller, jeung John Krasinski. Panulis skenario John Krasinski, rilis 8 Maret 2020, basana basa Inggris, genre horor, studio Paramount Pictures, jeung durasi 97 menit. Kadua aya sinopsis film. Film ieu mangrupakeun tuluyan tina A Quiet Place anu dirilis tahun 2018. Alur carita A Quiet Place Part Kadua neruskeun kajadian dina film kahiji. Tepatna sanggeus kaluarga Abbott manggihan kalemahan monster buta anu sensitif kana sora. Kaluarga Abbott dipingpin ku Evelyn mutuskeun kaluar tina nyumput. Aranjeunna moal tiasa salamat upami aranjeunna nyumput. Lalampahanna bahaya pisan sareng tegang sabab monster-monster masih ngarayap. Di sisi anu sanes, Evelyn sareng tilu anakna henteu terang kedah kemana. Janten aranjeunna lempang tanpa tujuan anu jelas. Hiji poe maranehna manggihan hiji wangunan kosong nu bisa jadi tempat paristirahatan. Tapi Evelyn tuh kahaja ditabrak ku jebakan anu nyebabkan sora anu cukup nyaring pikeun mamingan monster eta. Tanpa mikir, aranjeunna lumpat ka gedung pikeun nyalamatkeun diri. Utamana saprek Evelyn boga anak anyar. Kabeneran aranjeunna disimpen ku Emmet anu biasa cicing di gedung. Dina sapatemon eta, Evelyn sadar yen monster sensitif sora sanes teu hijina ancaman. Kahirupan maranehna beuki hese sabab aya ancaman anyar. Salanjutna aya aktor jeung aktris atawa tokoh-tokohna. Nu pertama aya Emily Blunt salaku Evelyn Abbott, kedua Cillian Murphy salaku Emmet, ketiga Millicent Simmonds salaku Regan Abbott. Kaopat Noah Jupe salaku Marcus Abbott, kelima Jimo Hounsou salaku Man on Island,
Jeung kaenam aya Millicent Simmonds salaku Lee Abbott. Nu kaopat aya kaleuwihan film. Kaleuwihan film A Quiet Place Part kadua bisa ditempo ti lakonan stunning dikirimkan ku pamaen, tapi aya oge perluasan setting, ngembangkeun lolobana karakter, komo monster serangan. Pangwangunana tiasa ditinggali dina monster anu mekar babarengan sareng manusa anu mimiti sadar kalemahanana. Kituna, marahna ngarasa perlu nyieun monster ancaman nyata pikeun manusa anu masih salamet. Jeung aya tokoh anyar nu ngaranna Emmet boga peran penting dina film A Quiet Place nu kadua, jeung settingna beda jeung film samemehna, serta aya oge adegan di mana panonton ngarasa tiisen anu dirasakeun ku Rega nalika anjeunna dipisahkeun tina alat pangrunguna. Serta video shoot atawa sudut film ieu pohara alus sarta metode pikeun lalajo. Nu kalima aya kalemahan film. Kelemahan film ieu teh nyaeta teu acan dipikawanoh tur teu dijelaskeun persis sabaraha badak dampak ayana monster ieu di bumi, di mana asalna naha monster ieu ngahaja nyerang bumi atawa monster ieu ngan murak dina meteor jeung sajabana. Rincian sanesna anu henteu dijelaskeun nyaeta kumaha pinterna monster eta sareng kaayaan negara-negara sanes saatos monster alien murak ka bumi. Salanjutna anu tarakhir aya kacindekan. Film ieu ngagaduhan genre horor fiksi ilmiah anu nyarioskeun carita serangan ku monster alien anu dipikaresepkeun pisan sareng tegang pikeun ditonton. Film ieu cocok pikeun ditonton barudak 13 tahun kaluhur atawa rumaja jeung dewasa, sabab aya adegan aksi jeung nuansa getih nu bakal ngajadikeun anjeun tegang. Jeung film ieu teu dianjurkeun pikeun ditonton barudak leutik sabab aya loba adegan monster jeung getih. Film ieu sae pikeun ditonton sacara rombongan atawa bareng babaturan, baraya, kaluarga anu bakal ngajadikeun urang ngarasa tegang babarengan jeung nyieun suasana leuwih seru. Sareng aya palajaran anu tiasa dicandak tina film ieu, nyaeta urang kedah salawasna nyaah ka kaluarga, sareng henteu gampang nyerah sareng tetep nyobian hirup. Sakitu pembahasan ngeunaan resensi film ieu anu judulna A Quiet Place Part kadua. Upami aya kalepatan hapunten. Sekian dari abdi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.